yang pulang bejana sidawala teh cenah geus laporan kadunungan geus aya Widi. Oh kali itu kapuseun raya Tangtuna ge meureun langsung ka sawarga semua kantos eta bakal ngajugjug kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan semua di dinya meureunan mansat kaluhur nanjak dek ka sawarga maniloka teh baru kada ka sawarga teh rumit jalan ka sawarga teh atuh kan tenan ku aing rek motong kompas di dinya ada dirinya akan jalan tadi harian
Arim bisu takang lumampah mandek satengah king marga satengah king marga Raden Gatot Kaca nampi pansien ti Prabu Baladewa Kresna pikeun ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan dawala anu bade angkat ka sawarga Maniloka ngandika dawala pikeun ngahinarkeun bening ceweng antawi sepuh sareng sepuh cing kumaha kula Gatot Kaca aya hak salaku keamanan negara hiji-hijina syarat jalan keluar na lintang ti maneh kudu digagalkeun dawala katenan nuhun mun ngagugu baras mun teu ngagugu Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan hampura dawala laras Raden Gatot Kaca lajeng bade mansat ka Gaganawiyati make jalan awang-awang supaya langkung gansang emutanana laras lajeng ngelirik busana apa busanane Gatot Kaca busanane Gatot Kaca Jabang Masmur susun 3 sumping mas reneka hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun 3 gelung supi simai prahasta huncakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur simai raksukan krean takusuma pengawasanipun orahana braja ingkang tumama simai sinjang wasununa suasana wancit tengah jat potensat ketingga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan lan mawe terumpah ceramah wateknya bisa nojer kapur ngabah Jomantara lalu mampar Raden Gatot Kaca ting watang najak suci kemar turli ting watang najak suci kemar siapa mengarap ingat keming sia siapa mengarap keming sia hangat kalani wangi
Raden Gatot Kaca larak lirik-lir dadali Doh, iya. parantos ngungkulan gunung-gunung pasir-pasir Leres. eces jentre pertelang emang boleh di awang-awang rungka-ringkal nawalungan Doh, iya. halayan Gatot Kaca nyawang kanu kaanganganana yakin dawala nuju ngaganeang lumampa Doh, malihan sarang-sarang asta jingga pengitan penak bisa tengahing marga doh. Olah, naoden. geuning jeung si cepot Olah. cek aing wayahna balik deui sia teh Kudu ngagugu kalancet teh. nyeureun sia teh cicing tong pepiluan Ngagurat batu. nya ka bapak aing tingali sia di lembur teh daripada mitnah moal Udah mau bisa dihalangan meniku kekeh niatna mah. sehingga gugu ka aing lamun jaga gugu si aing ambek ieu awas ya lamun mental lamun aing hasil dunya ti sawarga Heeh. heuh lamun teu mere dikadek Doh, sieun itu di mere betul teh. Alah. Ya Kang, lain si dawala tapi ka pedegong kieu deui oh lain ngagurat batu eta teh sangka. oh Teu beunang dicari. dewek kucilak eclok dawala deuli ongkos oge deui Ka Paji Otong congeang teh ngeclok. ka Pak Haji Otong ka Pak Guru Ade Wahyu Ciomas Ciomas burukan teh. Ya, marukana teh jangan ka kaputra. fotokopi dinya di buah dua Kang Opik Kang Opi burukan teh. hah Oh, di dia arah raya. saha dalang Parili Suparli teh. Palili Suparyi teh dalang teh teh Era ngokong areba bisa tuh. oh heueuh bener oh tuh geuningnya aidek sakola mah Urang buah dua da Parili teh atuh. urang buat loba baheula teh baru dalang-dalang jadi dia ceu euy Oh, sumuhun kurang. oh Mana naot sapali teh. ngarebab ieu teh meuni teu gengsi nya oge geus gelar Nya ge dosen mah. urang mah sarerea pan teu SMP gitu tamat Tapi semika cinta teh eta kan teh. oh tak itu ngaran-ngaran jiwa seni teh eta beunghar seni teh Jemar Jemar Makanya. mana ada sok laguna naon pangesetkeun ke jang lili laguna Ibarat Allah kukupu ibarat tenangan maya hija arewos dijadi taman ya kalau yo ibarat Allah kukupu ibarat tenangan maya beja dijadi lain kukuku dikahia boga rupa bujanu rimbangan ibarat deui kukuku ibarat tanah saya beja
ngapa ulina Sang bebaredogan. Eureun sia Yahudi. Baku geus bebaredogan teh. Teu nya sia kaki umaran. Oh. Tapi ihin. Pin Abah Yaya bedog. Ya. Bedog ukir. Teu watir-watir ka Bang Pole. Pak Haji Adung. Aya. Buah dua. Pak Momo. Pamomo. MP Congeang. Heuh. Pak Guru Nunuh. Pak Guru Nunu. Tuh. Dibelaan kumaha ka aing cai Aisyah. Deuh. Sing Naon? prioritaskeun eta teh CS dewek. Nya atuh kudu kumaha? Ieu Pakuwu buah dua ieu padadang anu sakitu segala diayakeun. Segala diasongkeun kan. Marare udud ka sileing teh. Nya atuh. Sab Bila lajoanan itu sih teh. jangan teu dikeben. Rasana teh meureunnan di kamar sih teh. Ampun. Saya Ibu Haji Yayan. Ibu Haji Yayan. Ibu Haji Yayan muhun. Ibu Haji Yayan. Halo. Nuhun teteh. Aduh. Di Sumar Kang teteh. Hah? Di Sumar. Urang Sumer. Urang Sumar. Aduh, dulu itu nyecep kadek. Oh. Nyecep kadek. Aya yang mungah bener. Jajak kalau harus jadi nuhun. Boga keur mungah ieu. Aya yang beli jamaroti kan. Alah. Kan mah payu. Aya balik yang beli tahu Sumedang. Ai bulan puasa teh ning barudak. Kumaha Kang? Ai geus dahar subuh teh geuning palus-alus deungeunna. Oh, palus-alus. Leungeunna teh di kumah. Henteu. Hayang kapuji ku babaturanna. Hayang kapuji meureunna. Karena kaciri, Pak. Anu aya 5 anana barudak teh. Tah cenah ameuan leungeun aing. Doh. Kamu beureun daging hayam. Aduh cenah euy maneh mah saur teh jeung daging hayam. Aduh, meuni mewah cenah. Meuni mewah. Anu saurang deui tah leungeun aing ameuan. Daging domba teh mah. Aduh, meuni daging domba meuni mah. Ciri-ciri ning orang ada. Maneh mah abong Jelema aya meureunnya mah cenah mah. Abong jelema aya. Tah cenah nu aing ameuan. Wah, endog asin mah. Nog asin ti Brebes. Tah nu aing ameuan udang. Aduh. Aya budak saurang meureunnan teh jeung naon-naon barang hakana teh cukup jeung uyah. Da jelema teu boga. Disumputkeun leungeunna teh ka tukang. Nah cenah maneh teh diameukeun. Cenah moal dek mah. Datang teh ka imahna mak cenah batur mah cenah palus-alus deungeunna cenah leungeunna teh di kumah. Oh. Bari cari mas bahas budak teh. Aduh watir mah budak. Ujang cenah diameukeun teh cenah teh bau naon-naon cenah dadahar oge daerah ujang teh. Ulin disinggirkeun wae. Kadieu cenah sia dibawa ka kamar budak teh teh dibebaskeun kana naon teh leungeunna teh. Ku indungna. Jig cenah sia ambeulkeun kitu ka batur. Ambeulkeun teh ka batur. Tah cenah aing mah jamar roti. Meureun ku indungna teh dibebaskeun heula mun kana kelekna. Lain. Naon? Lain. Kelek mah bau hasem. Jauh. Nah, naonnya nu bawa jamar roti naonnya? Aya. Cing naon sing anu bawa jamar roti naon? Nyaho seuling? Teu. Ya jamar roti. Lain. Ya benar. Lain zaman nyungcung. Alah. Luar biasa. Ngaran-ngaran bulan puasa geuning nya. Bulan puasa mah. Ulu jeung ya ka urang dieu ayeuna penting ieu teh atuh etang-etang mapag sasih sia me urang teh. Sasih nu pinuh barokah. Bagja pan urang mayunan sasih Ramadan. Pinuh barokah puasa deui. Sasih anu pinuh ku barokah. Ulah nya kan ulah. Ayeuna nangapoyang heula ieu padadang di dieu. Sumuh dihibur heula. Bapak kuwu buah dua.
Dek hayang ngalongok eta mantan kuwu Kang Herman. Atuh. Paingan nelpon teh jelema. Eta we teu damang cenah setruk naon. Oh, teu damang Kang setruk teh. nya pisan ke Panayagan. Oh nya pisan ka Panayagan teh baheula. Hampura gitu teh tiasa ngalongok kayaknya gede subuh gitu ah. Sumuhun Kang. Oh. Sing ngadamang we Kang. Siga ngadamang. Kumatak deh kayak ke buah dua ka dieu. Naon Kang? Naon tah anu ka kodok itu? Pake ngoceak seganya Kang. Kacangleum teh. Aya nu kacangeum. Aya lu katodel, aya lu katodel itu. Alah, Itu anu nawaran mijon Kang. Inum aya nu nawaran mejen kaing. mijon. Inum ku si lain. Luar biasa mang tahun-tahun aing teh ka dieu nya. Buah dua. Baheula dek ditutur di Cibitung memimiti teh baheula teh. Akang mau Cipari pan itu. Cibitung baheula keur budak baheula teh keur budak. Terbudak wa kana kabobos. Ari ayeuna buuk geus beak geura. Si orang geus sekolah Geus biji huis. Garanteng. Baheula mah kasep keneh atuh. Wah, baheula mah aing keur ngora mah diudag-udag wae awewe. Oh, erek naon Kang? Nu nagih. Suganda lu bogo. Alah. Diudag-udag wae awewe baheula mah aing teh. Oh, Kang. Anu minta tanggung jawab. Alah, ampun. Eta ningal tukang ngalok Mang Eye. Bang aya. Mending geus kolot pisan deuleu. Teu karasa umur Geus ninggalkeun dunia hitam. Tapi sorana mah masih keneh peungkeur. Peungkeur Kang. Sin alok dewek ade di Rosida geus Da geus kolot. geus dalag-dalig deug leumpang oge. Panon. Geus loba nu maot Panayagan ge euy. Nungcutan Kang geuning. Ait, Ait. Akep, Bani, tukang rebab, Ojai. Ewon, Ewon. Ojai. Ojai, Karsa. Ade Karsya, Maraya mah acan Kang. aduh, iya Padadang teh Padadang Junaedi, Sumping ka Giri Harja teh, wah make jaket tentara, Wah, jangan rab rib. make jeung mawa tahu segala, Tahu. oh jeung lontongna, Ujung lontong jeung cengek. awe murah beureun. Alah, ampun. Lain cenah rek nyunatan masa ieu cenah jeung nyunatan budak we oge ngagusaran wayahna cenah Mang Cepot ngejerak heuing teh da geus kolot. Geus kolot beunang Kang. Geus haroream dina duit leutik mah kitu teh. Biasana ge 100 teh kaluhur atuh. Oh wayahna cenah ieu mah sakali ieu mah teh naon cenah. Oh atuh cenah da kitu ning genggerong urang buah dua teh aja kaos nu ambak ngomong teh. Heuras geus Kang. Atuh cenah naon atuh cenah lah kurang hampir sakali deui ieu sakali deui lah. Ora kan itu nama moal cenah. Wae paling. Semoga Oh sih dah beri sakalian maling ngaliwat gitu da puguh reka Brebes isukna nya cenah cu. isuk teh kabar jauh Akang make beurang. Banjar Harjo nya. Jalan ke Cibingbir. Lemur kowek kayak cuma Sebut Jawa kowek. lemur Daerah tukang bakso. Jadi Jawa Tengah Jawa Timur mah ku ngawayang Surep Doto Pitono handengi Kang Kaikoa di Dosa Purwo Raden Naryo Brotoseno Mrojol Mrokononon Lor Morosot Dosa Nolo Halo pada diurang mah ku ciri khas Jawa Barat. Surep data pitana handengi Kang Kaika di Dasa Purwa. Iya bahasa Eka marang sewiji Adi Linewi Purwa Wiwitan
wiwito dah murwa baheula tah ayeuna mah ngahamur-hamur waktu teh kikituan teh Amur-amur waktu bari. dan ulah aja memang ngadenge nu kitu Ayeuna mah rajoan teh sikina we nu karari. ganti ini ti imah teh euy engke penting engke euy aya hiburan murwa Waduh. hiburan wayang we Wayang goreng. Kurang ngadengikeun sungsang. atawa saur padede amung teh begininya Makan. ngaya mangaya pangalokan kayaknya nya Asa. kembang sungsang dinang kunang botak rawis waya Sorry. Sumberna urang Bandungan Nasarios pawayangan Kidalang bade ngawitan ngahaluang lagu sungsang Adam babu reuneuh Babu hawa. aduh ampun Siskang dan Nurwili Bajengkeun seni kaku seni Sunah tuturunan karuhurang. ngagelarkeun Cahya Nur salah alah ampun cara beda Beda masa. ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana Da boga ciri khas masing-masing. ciri khas Dede Amung eta Cecep pan beda Tuh. deui. Cecep. lamun dalang Bogor murwana teh kunjian jali-jali tunggal Ai ku bisa, Pak. harut marut abazia Tuh. Ciri khas Bogor gitu. Eta apalah. Turunan dalang entah gitu. Ada Alah. babu paas. Ai Karawang kan ciri khasna. moal saya teh cicing ana kopi cicing minum ku silain kayaknya Mantap dicarekan usaha. Usaha. Nawisan ke akang gitu. seni Sunda teh anu wajib bisa dipertahankeun euy Oh, diperkuat. kearifan lokal teh Nyah, ulah nepi ka kali ini. naon sababna nyaeta pikeun nakis datangna budaya-budaya deungeun ka urang Anu teu cocoknya kan. lain urang mungka elehkeun sing sajajar we ka hayang mah Nyanya. Saimah. cara jeung katangtuanana urang teh kudu ngaronjatkeun kreativitas Eueuh deui. sabab ai seni mah tiada hari tanpa inovasi Ada karya. cenah eta jenuh nah kejenuhan itu adalah motivasi untuk berinovasi Masih batu loncatan. heeh nya Hah? penting jeung matak ayeuna cep lili dah Oh, ceplili dari generasi. dina soal karawitanana geus tamat Tamat da dosen moal tereueus ibu ramana hasilnya kolakeun teh Nya teu mubah akan. geus bisa ngarebab ayeuna mah Ngareba bisa wow. Eskar. sarjana karawitan Betul. alah can kana esbek Naon ari esbak? es Bekasi eskar mah sarjana Karawang Ayo masa jalan Bekasi. alah Es. Pak Agus Willianto ayahnya Ayah. nuhun calon wabuk ta Sumohon. padadang wengi ieu dihibur ieu sana mengukur ngahibur murang kali sepitan gusaran tapi bebas ditonton ngahibur warga masyarakat sabudureunana anu ti tebihna ti caketna sok sanajan urang dina sajeroning hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus
tadi ge pan hirup teh bodoh-bodoh acan ieu nyangakeun sabrang salayanne lebet ka cabe henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kula sonten-sonten tamih ngalamun heuh urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negara nya tak kitu urang ngadoa mudah-mudahan ieu murang kali nu disepitan cing jadi jalmi anu soleh amin cing milik rezeki nu jauh junuk nu angang datang nu caket gara ka kore Amin. atuh ieu murang kali nu digusaran cing janten istri anu solihah amin nya lares padadang nu kagungan maksad tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah tak kitu tanaga leuseuh urang petinggi teh euy wah tanaga loyo atuh Kang urang mah padahal nu di imah mah hees tibra ngunangan ladang aing teh hees teh narima duit teh sungguh oh bari jeung jarang digarap wae buat teu bulukan ya kan Akhirnya digarap ke ada. Tapi alhamdulillah ladang cecileuweungan di Lebur Batur teh imah gedong mobil loba sawah lega perumahan akang mau lamun dipake sombong mau dipake asep tong sombong sia ulah sombong geus didudut mah deuleu eta roh balik gubung ya kan sia teh kari jadi bangke ku pamajikan ku anak ke diusir murukan teu dibenerkeun hees di imah secara tidak langsung diusir bapak silahkan untuk pergi selamanya cek anak cek pemajikan goodbye papa aing di ruang mah cungcung nama saliwat menyari hati eta gedong menang hasil cecileuweungan aing ngadon dipake hees ku maru can mobil kan ku kitu teh mau nyari hate nya saliwat mending podaran heula ti ayeuna pemajikan gitu abeh teh nyari hate mah balikeun kumaha ya Kang lamun pamajikan leuwih ti heula paeh muran aing pasti kawin deui benar itu tuh pan hiji-hiji tawa bareng. yang dipaehan mah bikeun Kang abeh teh nyari hate bareng bisa wah ulah eta mah hukum alam syaratna masih licek hukum alam Kang namanya tah kitu euy Kang da ulin di dunya teh ulin teh beda ti sare teh beda ti sare kumaha sakarejep oh banyak kerjep ker we ngan ai paeh mun kerjet gitu paeh mah kerjet ai jaring tina sare mah korejat ai paeh mah kerjet adeh beda saeutik korejat jeung kerjet nya Kang ditinggalkeun kabeh oge moal aya nu dibawa daya nu matak ayeuna keur hirup kieu gedean kahadean jeung urang mana we jeung saha wae nya sing lobaan silaturahim sabab loba dulur loba rejeki alhamdulillah gedekeun silaturahim aing ngaran-ngaran digedekeun silaturahim mami cinta kana silaturahim mah cenah bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin benar mudah-mudahan atuh urang kasih ieu wengi teh urang diage ajang silaturahim sumuhun itu cing Parajang Yuswa sadayana arageung miliknya urang dieu benar sing balaleunghar urang dieu wah puguh we ai baleunghar mah urang narangap wayang ge teu ku akang kuturunan akang oh saha we dalang nama da ayeuna mah geus loba petetan loba ayeuna mah nayaga oge ayeuna mah nu nako gamelan teh geus barudak anu ti alam wae tapi anu ti akademis anu ngaliwatan pendidikan sumuhun nya urang mau formal pendidikan formal tacep lili pan waduh mereka lili bener pas ngarebabna oge euy ngeunaheun si goreng ilmu nya nu ngadatangkeun teh ilmu makaning loba keneh udah geunte ilmu teh naon ilmu naon eta loba sinen ayeuna ieu dosen
tukang rebab dosen hiji deui beri mo macak aing mah kudu mahal ge kitu da mayarna aing mahal jadi dosen unggul benar sinen dia 4 juta bandrol tarik teuing heuh da kitu atuh da aya ilmu teh bibit duit tadang uang heuh begitu da kudu kagantian bayangkeun aing kudu mayar Lili Suparli 20.000 tah sapeucing wah satahun teh eureun apa mayar Ibu Nunung 2.500 aduh beli gede mayar Mang Eye bayar mangeye cing sabaraha sia sabaraha gede 15.000 teh alah ibu Sinen Ibu Nunung teh eta teh naon Kang si Bangbung Hideung depan ieu julukanana berarti baheula ge aya julukan Sinen mah bener tiba heula aya si Bangbung Hideung si Kerak si Cangkurileung si Toed si Layung si Gereulung wah si Mata Roda urukan si Mata Hiji si Saberawit si Ranca si Jangkring ai disebut si Ranca teh susuna badag susu boleh sapi paras panggung teh kitu tah udah lu aduh ampun aya si Peut si Bungsu si Peut sok udud si Balon kakarek kadenge aya si Balon Amane silai kakarek kadenge gitu aya si Balon dina seni na beh dieu atuh si Laja aya nah kumaha riwayat si Laja Sinen dilani si Laja nya kumaha teh ngawayang buah dua baheula macan kieu can rekep imah jarang kene cuk celok baheula ai panggung baheula merapet jeung juru imah jeung golodog da teu make pangeras abeh kadenge ngeureun hajat matak parieu dalam baheula ai barang gejerak ngadalang gretek teh hujan teu eureun-eureun ngari rinci nu lalajo saurang-urang acan keur mah hujan anjing rageg perbutulang keur mah hujan dalangna teu rame keur mah hujan dalangna teu rame ai Sinen tengah peuting hayang kiih meureun hanteu rek ku catrik Asrik bagianana. Zaman ecin kulantaran eueuh nu lalajo nya kapipir nu hajat kabeneran dipipirna teh di tukang teh kebon porosotkeun calana jero singsatkeun samping joget kucing ngobo lempeng pisan kana boros laja bayangkeun geus beak siki teh kikituan aduh udah korsea geus na teh nuhun ja ngawakilan salaki aing alah ampun kadidinya dilani si Laja kan dirinya riwayatna teh riwayatna teh wah si Kuntung aya nah lain kumaha riwayatna si Kuntung riwayatna si Kuntung riwayatna si Kuntung ai Sinen teh tinggalin ari teh terus tuluy begat beca iya begat beca ke terminal terus tuluy naik bus da ngawayangna teh di Tomo ai geus kitu naik bus di Bandung teh di teh Cicaheum baheula pak bus turun di Tomo ai geus di Tomo teh geus ngarariung panayagan sadaya dahar heula nya tuluy ngawayang beurang tuluy peuting tamat we tah dilani we si Kuntung bayu para baman nah aya
sangkut pautnya kuntung lah aku. teuing teh nyamuk cek oge. Di mana nyamuk lah sok jeung kuntung. Suganti sih nanti sok ngarokok. Mana si Ada lamun dikitukeun mah mau rame ongko. Jang lahan. nyata eta si dawala kabina-bina teuing nya. Sok katua wadianan ku akan sugan. Lah, naon ka dieu? Sugan ngagugu ku lanceuk mah. Ka dieu geura. keras Tulis sauran. Lain ieu jelema mun urang mah cicing di ditu. Lain maksudna nenangan si laing. Dalam mun aya si laing di ditu wah cilaka we. Doh. Di kepung wakul buaya mah ngapel. Tingker kurang. Ya, si laing eta dewa teh sesembahan asa are mah loba nu nyembah ka dewa ieu teh. Masih kena loba. Masih keneh loba nyembah ka dewa. Pada watak suka. Entong dicarekeun bae. Ada pamanaganana kitu. Ulah dituar pamadeganana. Lalawora pamadegan dituar wani maehan. Ari geus jadi kulit tadi lagi. Kan dangke ke kapanggih ku dirina. Sabab pangna kitu oge untungnya aya sesemahan. Lamun eueuh primitif pisan meureun. Da yakin meureun pangna nyembah ka dewa oge manehna teh boga pelaturan-pelaturan ti dewa. Aya karasana tangke meureun saeutik demi saeutik ningkat. Mode budak we kitu bayangkeun budak. Da canyahoun agama teh naon karek tuturut muni. Ulah wani-wani nuar pamadegan batur. Bisi eta teh proses dek bener teh kumaha we rupa-rupa jelema. Tah geuning geus boga pikiran kitu mah siling. Tah ayeuna teh si laing seolah-olah nuar kana pamadegan batur. Eta. Ayeuna dewa dek digugat ku si laing, bayangkeun ku si laing. Tong boro dina ngagugatna pangijeng dewa initna ka sawarga we. Yeuh bisa na eta sawarga kancikan ku si laing teh. Sawarga teh pitempateun jelema anu iman takwa ceuk pamadegan dewe. Benar. Eta. Ayeuna si laing dek init ka itu bayangkeun. Hartina si laing teh geus boga rasa bener hirup teh. Pitempateun jalma-jalma anu bisa ngajalkeun rel ka manusiaanana. Sombong si laing hartina geus boga ngaku pang benerna nu batak ni loba dieu euy. Siapa yang hirup mah diajar. Sagawaya. Sekurang Inggris teh mah long life education. Sepanjang hidup kita belajar. Sanajan urang geus kolot. Daek bucu baca, daek tuta tanya, daek itu daek ieu. Belajar. Ulah boga rasa terlambat, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Belajar terus. Sok balik deui, cing meunang dicarek ku dewek, cing meunang dicarek. Ieu teh lanceuk. Guru ratu ngatua karo boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggede namun awewe payu si aku indung seolah-olah gaganti indung. Bisi silaing katulah ti indung bapak dilanceuk sok moal tamat sia ka sawarga moal nincak acan deuleu dora ka ti indung ti bapak. Benar. Can aya restu teu jadi kolosok balik deui. Si nyaah ka diri, si nyaah ka kulawarga, ieu teh bakal jadi fitnah ka ituna. Si kagugu ka ieu. Era kucai kuring teh. Coba aku cai era aku aing teu. Naon maksudna sia teh? Cai di mana turun ti luhur gunung, di mana di benung kajian saah leleberan tibatan pegatnya lampah. Astagfirullahaladzim. Kamu ing. Musa beungeus ya. Istighfar kayaknya. Udah nedreg. Nu pro jeung nu kontrak teh geus terjadi ini teh belegung. Wah. Geus eang, ini bisa jajan. Da ieu nu pro nu kontrak nepi ka para sehat teh anu nungtun Raja Wisuna masih lain anu jeung pucuk ti girang. Sok balik deui wayahna. Moal bisa. Iya ibu ah. Kuring moal aya saha anu bisa ngahalangan. Inung, bapak, dunungan, saha nu ngahalangan kuring. Tuh gede.
artina geus ngamusuh ka kuring. Eta Wah aing oge dianggap musuh berarti lamun keukeuh. mun maksa gitu teh. Ora naon eta. Karareuh. Naon tacangahan di akal. Karareuh. Aya mau sia di dieu mah. Aya buru ini sieun kitu kumaha sia mah. Nerakam mau teh selera. Lain sieun aing mah kumaha teh era. Eta ku centiana. Centia mahuna mah. Pot, Hei, kagening pot. ulah kaget tuh lah. Wow. Saha? Ah, sorat. Nah, mun eueuh pi duiteun sia sora teh. Mereka masih dayang. Tah, ngeke sima nepi ka kitu. Simo. Saha? Ah, beli cemreng. Sada domba kecekek gitu kan. Ulah kaget, Bot. Walah. Juragan Gatot Kaca. Unggul sia, omat buru-buru ngagugus ya kayaknya. Hah, da pasti teh nyarek sarua. Sarua ada geus ngidinan ka kuring geus. Datan nirata ngademane upa kulingan datan nirata ngademane upa kulingan upa kulingan semaka pihatur anom nuhun dolar kan semaka pihatur nuhun bot cager ibar bulan Oh, syukuran. usum naon di Tumaritis Lumawi abdi teh agan gagal panen di Tumaritis teh Waktu kuberit. gagal panen nuhun 2 hektar teu kaala bulan kuberit sanes kagaringan sanes bajir sanes naon dialah we kudu boganya abdi mangalamun Kudu boga ada. Eta malak mereka. tinggal dunungan baut eta deh heureuyan atuh Lain di Banyolan itu. sing ningali sikon aya rek heureuy Kudu keur guligah jelema teh. ah eta mah teh dununganna we pejabatan teh nyaho seni Teh apa mereka teh. sanepi ka sawarga teu acan agan tebih keneh wayahna ulah dituluykeun ulah dituluykeun ulah maksudna nah cek aing oge Bahaya. harita dina riungan di karaton aya saha sun Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa saha nu nya tujuan maneh ini ka sawarga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira maneh apal teh Uwa Batara teh tugas Mahatunggal pikeun garengseukeun Pasogregan sumuhun tah asa dilengkahan Uwa Batara Wah. sedengkeun di mana aya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kuring jeung Uwa Batara tapi kumaneh teu ditoli Teu dihargaan. artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa dibenuan ku Uwa Batara ku Uwa Baladewa Wah, kang dosa ku. bakadamang Uwa Baladewa bakadamang Uwa Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa oh gitu iya Eta persoalan. kan ulah disakompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju ka Tumaritis teh sieun aya urang Kurawa miladia di Sidawala tah naik ke naik bisa jadi
Mawi ku abdi dicarek si Dawala teh. Oh jadi mana teh satuju si Dawala ka sawarga. Henteu agan. Henteu agan bisi pajageun ti teh ku abdi sing jeger abdi sumana ge. Supana ge daek. Sok abdi sumpah. Daek gonok gitu. Sing burutan tilu kacamatan dan Kecamatan Batut. Wayahna doa. Panuhune ganah tos pameng abdi teh kagok borontok ka palang belang. Geus kagok kaleng. Geus kagok kaleng ka. Teu beunang dicarek ya teh. Neutreug lanceuk deuleu lanceuk. Lanceuk jeung bapak. Tong boro lanceuk geuning dunungan ku kuring teh digugu. Nyaan sia. Teuing sia eta mah. Neutreug teh nu kitu teh noyod. Geras beuheung bagong teh nu kitu teh. Oh nyata kitu. Teh nyaho aing boga penyakit jantung. Teu kau preuwas manehna mah. Teu kau preuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur. Oh, wayahna balik deui lah. Moal tiasa wangsul deui abdi era Kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung. Hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan. Ulah. Bakal nimulkeun papasean. Lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh. Sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunnan abdi. Aduh, astagfirullah. Eta teh nangtang ka dunungan sia teh. Aing teh kumaha teh? Dunungan anu sakitu bageureun sia, makani teh lebaran. Atuh bakal lapur manehna teh. THR teh lapur atuh. Makanya sia teh pasti moal dibere THB. THR. Moal tiasa dihalangan agan abdi. Gatotkaca salaku naon di negara. Seun keamanan ya. Demi ngamankeun Pandawa, Getring jeung Uwa Batara Gatotkaca bakal turun tangan. Ngarti? Abdi mau ulah dicacanak kan? Abdi mah cicing serius. Udah ngekeun jadi aing ka sentor. Jantung teh beli hupnap mah. Sia teh nungtun munding, jadi nungtun munding, nungtun Raja Wisuna teh kelakuan kitu teh. Yang pucuk pikiran teh. Saya teh nungtun cicing. Wayahna doa. Dik beunang dicari ka moal. Sabab Gatotkaca salaku keamanan teu ridho ninggal Uwa Batara Uwa Baladewa Getring jeung sepuh-sepuh Pandawa. Ngarti? Ai kahartos mah kahartos mungku abdi moal digugu sah-sah oge. Aduh. Oh ya eta manehna teh. Jadi tetep di kasawarga. Somohon kan? Kurang ajar sia. Ditindak ku Gatotkaca. Sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge. Nangtang sakadunungan. Soalawar nangtang teh. Wah. Sarojing mengkak rezeki teh jadi leuh. Sedengkeun anu bakal kapang-kakak teh lain dengan kursi lain dewek si gareng emak bapak. Bapak sabaraha nu korban teh? Sagara papa ngabutuh. Dicumponan kudunungan teh. Mau dicumponan proposal oge deuleu moal di eta. Moal digugu, tetep moal di ACC. Mau di ACC. Paling di deum. Dikeluarkeun anak di mana geus bae. Sakali deui Gatotkaca. Mun anjeun teu ngagugu dina harti Gatotkaca bakal ngayakeun tindakan. Tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga? Bener tega lara. Tega pati tega. Kurang ajar. Luas. Yang ngising ya Pasti akan eta geus malotot dunungan lah. Heuna doala sing inget euy sing yang ka dewek euy deuk. Bara-bara prototan ge kaderek ku ge urang. Dewek geus ngeleper ke jantung sia Pasti. Pun Gusti. Baeudan Aing mah tong boro dipolototan ku dunungan meuleud di baeudan saeutik. sama rampa urang mah. Mun asa teu gebleug naon-naon hirupnya. Ngomong oge beurang. Wayana moal tiasa. Bener maneh moal bisa. Samohon. Gatotkaca teh lurah Tamtawa Nagara. Samohon abdi keterang Apa? nangtang sia ka panglima.
sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nya hotam piling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kalpalamatan Dentawi Sesa sabda pengrungu Bajigiring tapak nenggala anjir jadi keluarkan makaning mejres ya Pajet terus keluarkan kita mah dala cing eling euy istighfar kayaknya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali gemah teu lumpuh mata gua ai rumaos mah agan kagungan eta mah gawe tibankeun ka abdi bener mun tega pati tega kurang ajar leles anjir oroh aya di kumaha teh bisa teh eta biar kadengena anjir jarum puyuh paingan si dawala omonganana oh paingan wani rek sawarga disebut leles jurali teh dulu jurali teh guyuk kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot kamu ingkang tuang heula tuh atuh iya ada yang sate alah di kumaha sia teh heula eta bieu heuh teh disebut leuleus ya sia satiluh metu nu ilmu nu ti aing teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salarasna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lembur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ya ku pamajikanana wake diamuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon niat anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret cek abdi teh kitu we wah kasurupan sih dewalanya oh aya hodaman awakna teh moal kitu kugusan ulun wah kita bisa gaya luhur luhur Sumedang nya wah kasupan Sud Nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi mau lah sing jagekeun deui sia teh teh kadunungan sia teh ulah begatkeun ti koro aing sia teh sing cageurkeun ulah lah cageurkeun teu tiasa goh teu bisa naon-naon abdi mah ya si anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah sia teh oh, bisa jadi teh atau yang terong pewot bagaya orang terang peot lewat sekar cing tulungan kalau yang cager palai damang iya aya nu kagungan damang saha cek pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar tah etan jadi salah mah salah kaprah teh eta sing sok penta ka dewa nun para dewa kaula minta cager para dewa aya karasana henteu geuning dasar ampun salah kaprah hatinya ai sia sok ganggu pamandegan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disembah heeh cing teuing kaganggu pamandegan kuring mah cing dan iya dupi dewa aya inung bapaan aya Batara Guru bapana aya bapana Batara Guru ya pasti aya inungan aya bapaan aya garana makhluk mah nah atuh disembah sabab di atas langit aya satelit cicing aya di luhur langit aya langit
Di luhur langit aya lalai. Lalai mah diparah ya tuh. Atau di luhur langit aya Korea. Oh di langit ieu mah aing aya Korea petilu di rombongan. Korea Selatan pan. Korea. Korea. Kim Jong. Dewa Sakti aya nu leuwih sakti, dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Wah aya. Eta oke. Saha tu pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saha? Allah jenenganana. Jenenganana Allah. Anu jenengan ku Allah teh saha? Laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Dina dat oge aya 3, dat mutlak, dat muqayyad, dat katarosi. Wah, lieur aing bawa ka nya mantong bakal nya lieur aing teh. Bapane lieur. Nya. Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi sayun. Asmana Allah, af'alna kun payakun, sifatna Rahman Rahim. Yeah. Ta Rahman Rahimna ya. Welas asihna. Anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus. Hartina robuna. Robuna teh pangurus. Sok langsung keneh kanu kagungannya eta jenenganana Allah, eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna. Kuring teu hayang boga pamimpin, boga pejabat agamana eueuh dina hatena. No dina hatena naon sabab? Engkena bakal nines ka rakyat, bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. Buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa. Aing bangsa mana? Bangsa Marta. Nah arek dipaehan, nah arek ditenggelan. Aduh, karena republikeun geura sok republik re teh naon? Re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oh iya mah lain dari rakyat oleh rakyat keur marahnya anak-anak baru tikeuk nih. Oh matak garanut oge. Oh palu citra. Oh rekeningna garanut teh. Rekeningna palu citra rekening tentung pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah. Oh kitu iya, ulah jauh tina wujud, ulah anggang tina awak. Mun ngaji ulah kaluar tina dirina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya keneh antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Walah eta Nun Allah kaula minta cager tong cacarawokan teh budak ti mimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan raqib jeung aktif. Dah utekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa sumohon pinuh urang teh ku dosa. Balakot boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula tumangprak kayaknya jing kayaknya nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah sumohon qad aflaha man tajakaha
hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena ngebersihkeun mana tuh da teu kukuringnya ieu kusorangan geuning teteh percanten ieu saha diri anjeun teh cing anu sabenerna eta mah pangkat bapopulasan ca saliwat teman saya teh dunungan mun tilam eueuh keur aing reket cuma ketilam kumaha saya tidak kudu make tilam da teh dunungan urang teu margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima teu aya Sidawala teu RT acan sarua di hadapan anjeunna buktikeun tau buktikeun ngadahar uyah anjeun seluruh tamtama kumaha asin sarua jeung kuring asin dawa bedana istilah lamun agan nuang gula amis sarua jeung kuring teu kepikiran bari ko mau jauh kena Kang nyoon sia geus karinya doa ilham santrena sia teh nanti ketinggali puasa tara sia teh tara ketempo malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih bari nyumput di goa ajarkan teh ka murid ka Cikadut saha teh nu awas teh narek di aku ku anjeun ieu apa riwayatna kumaha dina nalika Adam keur ngajepepeng Adam teh cicing cing nama apa oh Adam tukang cukur ya lain Adam mah Adom atuh Adom sutisna dina nalika Adam keur ngajepepeng nu ngajepepeng naon wujud keur ngajepepeng para malaikat di piwarang sujud ya hei malaikat sujud tak ka Adam brah malaikat teh sararujud ka Adam ya aya hiji nu teu sujud setan iblis lain ka malaikat pan kuring teh nyarita teh kitu hei para malaikat berarti malaikat sarujud tah aya hiji malaikat nu teu sujud kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong oh jadi iblis teh bedegong artinya teh tabarangna eta mana ulah mitos darah mikiran ka baheula ieu lamun mikiran ka baheula aya Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atawa jin ya manusia benar ya yakin ari anjeun marmot manusia enggak saya ka anjeun eta wujud anjeun teh aya nu sarujud saha di antarana awas denge rasa nu awas ame usik malik iya tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu esa dikanalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah wallah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling dola terus istighfar kayaknya ulah hareup teuing dola aing anu sepor jantung nu dola nepi kanganeukeun Braja Musti Braja Palamatan dan Tawisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal
dah naon nurek di PK sombong ku anjeun naon nurek di aku ku anjeun geuning buktina mah rokrak naon udah lebih bangga syariatna Gatot Kaca jeung Dawala Sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna benar kan di mana kuki dalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong dewa kaya cek urang Jawa mah manusia ora anak kagableg eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk kitu bahasa ya artinya eueuh kaboga bekannya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagableg luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon kanjeuna jeung naon nu rek di aku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha nya kaula ye perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyopot anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah bet nyencang dek nenggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinten kita na kerasa lamun ada digiringkeun dihaturkeun ka Batara siap doh bade dihadapkeun ka saha Kang mun tita tadi heuh pirasa aing kitu mah tegang urang teu kapikiran mah tadi eta Gatot Kaca kan ya ilmu ti abdi teh si Dawala teh ari denget teh teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung aduh naon teh artina ting naon sudah tua sudah nenek tetap disanjung aduh pake segala mah sudah tua tetap nyandung terus tunjuk teh ngurus tunyung euy upami kersama wayahna atuh aya di haturanan siap luar biasa si Dawala di Dudi aing aya kitu naon anu di saya kan oh teuing kayaknya cepat tuh gitu teh Dudi aing aya kitu kalau saciduh mah teh sakejap nyata dulu Gatot Kaca eta awakna busi teh gini musi urat kawan tulang wajah teh leus pasti bener bener kan lamun aing boga nu kitu ilmu geunah nah kumaha waktu kenal aya kadu di luhur jalan rawuh bisa reungit oh terus cek aing teh leuleus ya tangkana lo berat euy amun dagang mah teu boga modal geuna hebat kan aya kitu aya jelema nu ngajago ka aing aya 10na mau bedog kudu polontong bari cicing di handapun tiang listrik oh cek aing teh tiang listrik leuleus kawatna jadi jetrum Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca wah jagakeun sadaya-daya bawa ka dieu si belajar bawa kali si budak ajar isi kowe tenang Raka Prabu tenang
cali kasep. Diuk cu. Bawa kan itu si burung deh. Ya beri dolar dia. Bikin ajaran kita ikan aku pikiran Semak kapihatur kula nuhun dolar. Diuk. Geuning ieu teh. Diuk. Layak. Tenang Raka Prabu, tenang. Paparah heula Dikirik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? udang kan Tenang Raka Prabu, tenang. Tong diogo, tong jeung bener begitu. Abong anak jelema sangsara sia. oh Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. teboga etika Stres ya teh nya. oh bisa jadi Modaran bae. Punten atuh kapenggeran. Ieu pula. Semak kapihatur yuk. Diupot. Ieu deui ya Bapak Mawar. kamu ing Modaran bae duanana. Gara-gara sia. Calik. cing dioke akan Kaget kun nerahan ningali. Kaget kun nerahan ningali. Ningali Kang Sampun Prapta. Ya Sampun Prapta. Sang Nalendra oge bala dewa kaget ku keukeuhna ieu dawala maksa mereka sawarga Mun niraha ngandika. kasa Allah nun wa. duh eta swanten persisnya ramana oh di mana benangna ieu teh Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulian. wah bedi turun buah dua belah eta teh nya bisa jadi atuh. hampir ka Indramayu tadinya mah cenah nyimpang heula ka Anggada. Deui sia tahu. Naon ya omongkeun we kieu mah. Kan bahaya. Karena lagi ngahibur atuh. Dawala abdi mah Modaran saya surajan. ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah dibawa jadi tatuman. Geus sidik salah. Da bawa ngartieun dibawa kana hukum ke jelema kitu mah. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala Pondok umur. tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu Jantung. buburatna mana Jantung tetekau pereureuk semua. teu teu peureuh jantung teh ratu lieur nu tutunggulan cager-cager ieu teh datang piring hihihi dia putih Kok datang-datang sagu goreng. Dawala abdi Gusti lain selenting deui lain beja deui Wah, tapi kasaksian geus ebre. yen bade waktu minta izin pikeun lumapa ka sawarga ka Pandawa sumuhun aya saha dinya katingal salira ge aya sareng Gusti Prabu Baladewa aya ajen bade minta izin ka kaula Duh, eta da abdi mah da karaja abdi kadunungan akang.
dikawit Pak RT Pak RW Pak Lurah Pak Camat ku abdi di papai birokrasi biasa Raja Abdi non teh da salira masanes urang amar tapan urang uruan negara Duarwati Gusti Baladewa urang negara Manura da abdi mah prosedur nu diangge apal maneh teh rek ini teh kasawarga sumuhun apal maneh dewa maksudna dewa teh bersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh kresna tugas mah tugas saya aktifikeun ngarengsikeun pacokeun alam dunya teh kresna naon tugasna pikeun ngarengsikeun alam dunya mana ieu teh nah ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira jauh kareng da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara jauh kareng seueur keneh negara jeung negara perang teh sabi kali abdi nanya ke negara mana itu nu diamankeun teh nya ya alam dunya tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun geus riweuh riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring na marukana raos kitu manah kitu amankeun heula dina diri sorangan amankeun heula hate kunaon teh jadi jelema hampuraan bener dan termten heula ka mana kumaha sasara baik-baik jeung abdi sam mari kita berdiskusi anjir aya kitu Kang Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu wah gelarna babaturan lagi Adnan Buyung Nasution murukan teh Kopi Anan Ruhut Sitompul stopul gelarna ge Batara Opik opik waduh advokat dulu geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nah abad kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu teh bahaya di dieu lamun ieu negara dipingpin ku nu palinter bener sabab ari ilmu teh ngancikna dina otak mun otak ngancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadaekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna dah eta nah anu pinter teh kitu lah kamarina dola iya angin trapala dewa angin trapala dewa bendera nafsu kang gila-gila ya gila-gila Udang sia Yahudi duh ya an komode ku Gusti mah
modal siapa Jalan mampang lu mentem. yo iya Bos suka hiji nu hiji. hei Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim wala eling siti wala Kapaureun ka dinya mah. cing ulah kalagungan cicing sia kabeh Wala. Apa hese model bulan. na memang na hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya Doh. Eta. kabina-bina teu neuleuh teuing Bencak tapi lolong. aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan Hampang leungeun. Barangasan. hampang leungeun teteungeul Barangasan jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makaran. leles Baladewa Gusti Batara bade leuleus pot Aya kasieun Kang. tenang teu bisa tenang lebih ka kitu tong pipiluan rek dileulesan ulah Balantau boga ngaran eta mah ya. Boga ngaran aya. aya atoh aya sieun aing Kumaha mun aya nu cobaan. oh aya kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu Waduh, bener. tuwas sepot dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nah saha anu nyiksa saha Cing. abdi atawa saha nah memang na diteungeul ku abdi bieu pan kadenge ku kaula anya nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus itu epes meer nah jujur ali itu Nah dari tengah dari cibit-cibit aja. kerja cagerkeun aing kapan boga pusaka kemang sangkok Wijakusuma teh Raka Prabu Doh. waras tu makani jati-jati tu makani walas ya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya damang Dah, begini. Nah, nah sia teu mati saas. dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi Benar. mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna tah gentos ku kemang gadung dan kemang cangkok teh ieu lagu menggadung Kesewa daman betul. geus eueuh nya ayeuna mah geus eueuh harodaman segala lencarnya Ya jimat-jimat teh. da eta atuh da hate na kalalotor Benar. hate mah da pogo hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan teuing teh Desa iman. dolar lan cagerkeun aing nah saha nu ngaleuleskeun da abdi ge teu di tengah hajan teu kitu da teh maka pancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu da sarua meureun eta-eta keneh kitungan anjeun mah meureun kupur Benar. naon kupur artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana Loba poek. oh gitu Gatot Kaca kaulan pasti anjeun ngalaman kieu tadinya leres pisan gua mulai juragan Gatot Kaca mah ku abdi nya Wakang menang. Di rupanana. teu perjantan ka abdi kan teu bade nyebian alhamdulillah mina syaitanir tong Ayah bener. lumayan aing aya hargaan aing Ayah ini nama masa etik gue. Semoga modal ini makan.
kan bade lulus moal kan iya bade saya goreng mana ceng pada jago goreng ya atuh urang meredih we gan damang agan wush udah kakak Prabu bereskeun aing balik aya kakapok bayar heula hutang euy saya kakapok kakak sa nikah di tempat nikah halipot pada di lulusan gua abdi nikah mana nyingkah pilih pada di lulusan nikah pilih pada sok buktikan ya anda tega lara tega pati tega tinggalikeun isuk naon isuk teh isuk di Brebes tinggalikeun dek demonstrasi bahkan alah ampun Sang Nalendra Prabu Batar Kresna doh iya ge anu jadi kasinggung teh di payunan Gatot Kaca doh leres lajeng meremkeun socana iya ge ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan doh sirahna mapakan mega iya ge socan nyorot nandingan Surya Kembar dan nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar doh nikah dong keblok si dijajak hayang dijejak ya teh wah teu mejrel cicing anjir eta awak deui ju wing itu sirahna di luhur oh itu bukna kadupak angin riri abah maka alah anjir bulu kelekna deui ju wah ya kitu-kitu teh mah alah pak anjir ya naon kan inung sukuna sagede jublak wah inung suku teh oh hayangnya hotaina sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan tak utai ieu sekali sia hayangnya ho bongan teh nawaran ka aing sekali modal teh serweun ka alah iman kedalapan kuman misang busiat na teh gor teh pinuh hayang nepok kanyutna we sia kanyut sia mana hayang hayang keterona ki nama tengah gulidag katanya iya aing katinggal ngagedeanya mohon tadina aing dihanapeun tang kakak nu jarangotan heuh mohon ayeuna mah eta kang kakak nu jarangotan teh ngan ukur samet mumuncangan aing jangkungna nya ya mohon dek kumaha si ayeuna cicing cicing dirinya apan tadi oge asa ulah nanaon moal dina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apan teu naon-naon tadi oge asa bersih da salira anu kakeunaan ku naon-naon mah teh nya bongan teu lupa da hak anjeun salaku manusia teh dicueulkeun
sidik tidur dituna oge manusia masih sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah kamilah nyaahan dedehan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh aing sakieu gedena teh sieun gedena pakene dina taneuh dina jagat begini napakene dina bumi hartina gede kene bumi gede kene ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring tuh gini komo anjeun teh siti kukuna benar nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring Hidawala ya ang Hidawala siapa mendegan yang aing naon sapamandagan eueuh kumaha kasieun aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu eta mah ipis kana imanda tuh ampun teu sieun ku aing dirawu dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha-kumaha oge Allah pasrah nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah sing sok hayangnya adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan sing adakeun lah dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok adukeun jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan kalah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apan ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh ti awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertela ngemang bolet nyaeta ku indra kagenep kabasana yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah kempes ngaretikan deui leuleuh naon hai mana kita tadi leuleuh kaleusan saha tuh leuleuh teh kabagian we itu inget teh kana kejauh kana hakaneun wae si eta mah dawala abdi kulan luar biasa doh salajengna bade kumaha ayeuna pek gula rek lalajo lain si lain ilmu ti mana teh nu kateuing atuh sakitu Allah kakasa wa tuturkeun wa kumaha tuturkeun sok sok gogo si piomong bios atuh mangga leuleuh da gitu we lulus ya lah ini sok dole kumane sok aing nu tarikna lulus aduh pot ulah heuri pot merukana kumaha naon ieu teh mana atuh meni geus karunya damang agan lulus insya Allah
Ya, dek milu kasawarga ai kahardik ya memilu ai oh, misalnya cang ya mah. Hayang ngilu ke cang. Karena Mama sia lamun hasil lain jadi hayang mio do hayang HP. hayang HP hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan Hayang kompor gas. hayang kompor gas Oh, anu ngareneng tilu. hayang apartemen Aduh, mau dimuruduh ke hayang om. jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong Oh, pira baso atuh ah. ayo kurang ini kasawarga menilokan ya